Ujug-ujug dicarekan jelema gara-gara teu diinjeuman duit. Assalamualaikum, kumaha ceuda mah? Seperti biasa baturan abdi poe ayeuna. Tah ieu teh isuk-isuk muneur suraung anu geus karmangan. Heueuh cing teh ieu teh meuni baringung ayeuna kudu dahar jeung naon. Hayang nama da ieu teh jeung nu berkuah-kuah seger bangunna teh. Biasa geuning jadi awak keur teu cager masok samar ka hayang. Arek dahar oge meuni kuat baringung we jeung olo-olo. Jabakeun geuning dina kulkas teh meuni eueuh sayur-sayur acan. Aya oge ning ilauk nila 2 siki. Arek digorengkeun cing teh asa warega laleunang. Da ieu teh geuning bahan pararait sirah jejedudan. Keur jongjon masekan bawang jol teh tamu anu teu diundang. Punten. Ece cing teh aya naon tumben-tumbenan ka dieu? Ah maloba carita cenah rek langsung we ieu mah. Urang teh cenah keur butuh duit pisan cik injeman 2 jetong. Hah cing teh minjem duit meni asa ngararimpi aing. Jang naon cing teh meni badag-badag teuing minjem duit teh. Ah cenah tong loba tatanya minjem we butuh pisan pokona mah. Ah sabodo cing teh atuh da urang mah teu boga duit jang injemkeunna oge. Komo bari gede-gede teuing kitu mah boro-boro jang injemkeun urang oge keur butuh ayeuna teh. Sakitu pengeluaran bulan ayeuna teh bebeledagan jaba budak arek samen. Ah percanten cenah sok papaehan kitu. Moal lila da paling ge saminggu meni teu percaya cenah ka urang teh. Urang ge nyaho maneh mah loba duitna menjarkeun teh. Ah sabodo cing teh rek sapoe arek saminggu oge da keukeu urang mah teu boga jang injemkeuneun. Ih meuni koret cenah maneh mah anu masok bager mere minyeun. Heueuh cing teh kasih anu we atuh kanu bager da urang mah eueuh komo bari gede-gede teuing kitu mah. Heueuh pokona mah kitu we lah ceu panjang lebar ngawangkong. Nika manehna teh balik bari ngomong kieu. Majar teh meuni harianeun kos moal aya butuh ka tetangga meuni koret-koret teuing. Ah kurang teh diantep we teu dilayanan teu ditemalan deui. Heueuh atuh da ujug-ujug datang minjem duit heg gede. Bari jeung lamun boga ge asa teu hayang nginjemkeunna oge. Mun kitu mah nya karek 100 200 nya urang teh maksakeun we meureun injemkeun. Jaba deukeut ge henteu dulur ge lain meuni asa ngagampangkeun kitu nya. Meuni kos we duit teh menang harawan kitu. Jaba maksa jaba nyerekan geurakeun. Heueuh da lain teh karunya lain teh hayang nulungan da kumaha atuh. Keur mah rieuet tambah kalah rieuet aing mah. Geus lah aya mending ge urang dahar. Jeung lauk kuah koneng make sambal tarasi. Beuh ieu mah ngeunah. Aslina ceu gurih seger ieu mah meuni plong kana sirahna teh. Teu hanyir sama sekali meuni puruy dagingna oge. Lembut hipu.